Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has saja ngadugikeun hiji cariyos singkat atanapi anu kawentar ku istilah fiksi mini. Anu mana fiksi mini waktos ayeuna saja ngadugikeun hiji judul Sasakala boga carita. Kumaha atuh carios ieu sasakala boga carita teh? Mangga urang sami-sami regapkeun. Wilujeng ngaraoskeun prung. Jangakeun kasepuhan. Nyeri asa ditengteingan ku nasib diri. Ngalaman digadabah dina mangsana kebeku kacinta anyar rumah tangga. Nya kuring hayang boga turunan nu alus salaku kulawarga ningrat. Tapi lain ke carana. Apanan salaki ge lain jalma samanehnya. Sarua teueuh menak. Rai poe hate karasa simpe. Rai bulan jajalaneun nu bakal disorang asa beuki longkewang. Inggis ku bisi rempan kusugan. Sedeng beteng mungkin ngagedean. Nyage sok ngaladenan salaki. Tapi ieu mah yakin lain buah tresna ti manehna. Unggal mangsa ngadunga mugia nu dipikah hariwang teu matak ngadatangkeun wiwirang. Nitih wanci nu mustari Utin Enji lahir. Bener cek angka dedegan katut rupana leuwih nyeples kanu geus ngaguna sika mangsa harita. Tangduk piranggaekeun bulu dina beheungna jabrig. Akang nyaho
Saha bapana ieu budak? Ceuk salaki bari mencolong seukeut. Meg karasa aya nu numragana dada. Sanajan kitu, akang kacida bagja boga anak turunan raja. Ku akang rek diaranan Ki Bagja. Cak baraya sakitu carios anu kapihatur anu tangtosna bami mah di dangukeun salangkung tangtos kirang kahartos. Namun sakumaha biasa kunci atanapi kata kunci fiksi mini biasana aya dina kalimah atanapi paguneman pamungkas. Tadi dina judul ngungkapkeun sasakala boga carita. Sasakala naon? Tah kapendak ayeuna mah. Aya kecap tanduk piranggaikeun bulu dina beheungna jabrig. Kira-kira sasakala naon tah? Urang Garut mah tos moal gagal pangintenya. Nu sato nu tandukan da pira ku jalmi mah tandukannya sato nu tandukan bari bulu dina beheungna jabrig tangtosna domba. Domba Garut, domba Jawara. Saha atuh ari tos anu tos ngaguna sikat anu tos ngagadabah kasih domba bikangna. Saur sakawal eta teh singa anu mawi domba Garut mah bulu dina beheungna dina tangakna jabrik tur gangas lieur Jawara. Kumargi saur sasakala nama domba Garut teh katurunan aya katurunan ti singa. Kitu baraya. Mugia janten pangbeberah sanaos cariosna singkat pisan. Laras sareng henteuna sasakala domba Garut sapertos kitu hapunten. Ieu mah mung sakatarang sim kuring sakitu-kituna. Hapunten anu kasuhun wilujeng paturai mugia tiasa patebung lawung dina mangsa kapayun. Kalang dipungkas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.